kacaritakeun di hiji negeri nya aya hiji lalaki anu bager kasep umurna geus rada umuran lah tapi can kawin nya. Nah manehna teh tara bobogohan pokona bager lah teu apa ka awewe nya. Jadi mangsa ku kolotna dikawinkeun jeung awewe nu geulis beunghar tapi randa. Nah, singkat cerita kawin nya. Nah, pas malam pertama doanana sare pagirikeun lantaran si lalaki mah cenapana naon gitu nya. Nah, si awewe teh boga inisiatif pareumana lampu nya. Terus si awewe teh ngomong kieu ka si lalaki na, "Kang, paenkeun atuh pananganana." Tungguan, eueuh wae tah. Eueuh reaksina naon gitu nya. Terus si awewe ngomong deui kieu, "Kang, paenkeun atuh sampeana reaksi deui gitu nya. Ngan kasur rada oyag gitu nya. Aduh, maha gitu nya. Cek deh penasaran. Kang, paenkeun atuh cenah letahna. Reaksi deui, tapi kasur oyag rada tarik gitu nya. Penasaran si awewe teh. Turun tina kasur, ngurungkeun lampu. Pas nempo kana kasur, nyambak teh ke kieu teh si lalaki. Anjir. Aduh, dasar. Kenapa naon? Aya. Mbak. Iya ya.